Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da ayyuhal mab'utsu fina. Nah, mada ketika Kangjeng Nabi diturunkan ayat bacakan langsung sahabat mana apa sebab iman ketika kadenya ku para kafirin Muhammad edan nah, ada edan bahasa lagi tengah arti dianggap edan kahiji. Nomor kedua, ketika Kangjeng Nabi hirup di Mekah saat orang Mekah padungsek dengan dunia, pokoknya mah ujian anak keluar ti isuk-isuk jedor balik sore-sore jeder nu di teangan teh sesuap nasi, nu di teangan teh hanya seteguk kain, nu di teangan teh jang pakaian, nu di teangan teh jang imah, nu di teangan teh jang kendaraan, teangan teh jang wanita, jang hiburan. Seluruh manusia di Mekah saat eta neanganana pitayeun kabeh dunia. Tapi jol Kangjeng Nabi Masya Allah mu'ridun anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah wa mustagilun lil ibadati rabbaniyah. Kangjeng Nabi saat batur neangan dunia resep dunia, Kangjeng Nabi kekepret tina dunia terasa sama sekali. Nilai dunia teh Kangjeng Nabi lebih hina tibatan bangke dibandingkan jeung tai kotok masih mulaan tai kotok nisbat ti Kangjeng Nabi. Teu hayangin Kangjeng Nabi kana dunia. Sirina ketika Kangjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun. Akur henteu jeung urang. Kan? Ulang ngajawab sia. Aya ku ari jelema lagi. Hiji. Nomor kedua, saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkan dunia nu digundam-gundam dunia, Kangjeng Nabi kekepret tina dunia. Saat batur teu nyahueun ka akhirat, sakilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat, Kangjeng Nabi menghadap ke akhirat. Saat batur teu puguh gawe, teu puguh kegiatan, sakadar ngangon onta, ngangon sapi, ngangon embe, sakadar ruang riung obrol judi mabok, sakadar ruang riung manehanana teh neangan tempat hiburan zinah dan lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi mukbilun lil ukhrawiyah, menghadap ke Allah ke akhirat. Mustagilun ibadah Kangjeng. Hiji teka bitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia. Nomor kedua hate nyongsrong ka akhirat. Nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh kapan berbeda jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi resep kana dunia, saat urang Mekah teh poho ka akhirat, saat urang Mekah teh teu nyahoeun ka pangeran, cara ibadahna ka patung. Kangjeng Nabi ka Allah kan sangat berbeda. Sekian juta manusia anu kos kitu sol Kangjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad mah manya hirup di dunia tersepen dunia. Kuari geloba nu ngomong gitu. Orang hirup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je. Atuh kumaha dahar, kumaha pamajikan, kumaha anak. Berarti urang kayakinan ngana dunia jauh ka jadi wali. Deureus nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Atuh tetep bae. Urang mah teu pun kos kieu. Eta kiai neraka kos kitu eta. Mantap engke lantaran cinta dunia, engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Kuari dagang deres kene, kuari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Muliaan kena tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran ieu mah lain lalaga. Beneran mal nyilek ka dia aku lagi mal. Atuh ayat tuh
mendingan ngojek. Cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadl Allah. Adalah urang ngojek haju aya rangda susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Ya tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sabeureum ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan. Atuh geus. Nu bener cenah kiai henteu sia mah belajar bener bae deui. Kanjeng Nabi teh dianggap edan. Hiji, ketika Kanjeng Nabi turun ayat berubah wajahna, ngomong ngaco, ngomong kalamullah, Muhammad edan. Nomor kedua, ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia, nu dikejar dunia berang jeung penting teh diobrolkeun teh dunia. Kanjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoan ke akhirat, Kanjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat, tak Kanjeng Nabi ke Allah diedankeun urang Mekah. Teu Kanjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mantakadina urang Mekah teh awalam yatafakkaru, apakah teu malikir sih urang-urang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon nih ma bisahibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kanjeng Nabi min jinlatin edan. Lamun nyana mikiran sajernih nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinlah nyahoan bahwa Kanjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan. Ieu masalah setik Muhammad edan, salah setik Muhammad edan. Kadeuleu beda beungeut Muhammad edan, kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan, kadeuleu Kanjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan, di edan-edan. Lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kanjeng Nabi teu edan. Jadi edan-edan Kanjeng Nabi teh. Urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji, kakarak ge ditolol-tolol, atuh ulah ka marah. Tolol tau kiai. Ngajina nyaritakeun haram segala ieu itu. Ayo bae. Kanjeng Nabi mah di edan-edan. Engke ge urang ge kaos itu teh kiai edan teh kaos kitu mah. Tuh aja memang aing mah edan ieu. Gitu bae geus. Hayu. Bisa ditampilin ke karak diomong orang disuruh mental orang berarti lain mental pejuang. Mental orang dekos pun mental pamalingan. Kumaha maling seret bae maling sendal. Tendeun di ditu, balik deui ka dinya. Maling emang keur mana? Oh sendal leungit. Oh. Emang di mana nendeuna? Di dieu ye cakian. Masyaallah, sendal naon mang? Pugunya anak maling tolong. Nan maling nanya deh. Sendal naon mah di dia sendal kulitnya ku lagi asa neuleuh sararetan cegeuna teh waktu ku lang dekat dia di dia sanu maling tuh goblok amat nyana ngomong gitu goblok amat teh jelema udah daek amat maling Masya Allah zaman akhir meureunnya eta pamalingan mental lah hebatnya sementalna nah kiai ge kudu boga mental kos kitu. Lamun ditolol-tolol, sia tuh kajet. Digoblok-goblok, sia tuh kajet. Ya teman kiai bodoh jasa, pugu eta camat datang kadinya mere duit teu ditarima tolol sama kiai, sia tuh kajet. Eta bupati datang kadinya deuk nyumbang endan teu ditarima sama kiai bodona deui tah mah. Sia tuh kajet. Leg-leg ku sia pinter. Sia tuh kajet sama kiai edan meureun nya. Sia tuh kajet.
Kayak pemajikan lagi ngomong ke orang, duit lain cokot. 300.000 muni pergi motor 300 juta loh. Itu kunaon tadi belah. Segala tatasawupan naon di dia mah. Edan berenana. Pemajikan ka kiai kasal lagi di mata edan. Ulah marah orang, ulah marah. Kangjeng Nabi ge disebut edan. Lamun ditafakuran lu sabenerna awalam ya tafakar inkariya apakah memang henteu talapakur kupar Mekah teh teu mikir teh maksudna naon mikir teh talabul makna bil qalbi neangan harti di jero hate ngaranna eta fikir mantek cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah fikri teh harakatun nafsi fil makulat artina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir anu diangan-angan eta ngaranna pikir kieu ke aya teh nya nyieun gelas kumaha mikir ngaranna tina naon ieu naon garang-garana asalna bahana kumaha nyeun eta pikir ngaranna makulat ai papais mah teu bisa dipikir aya kue papais pikiran coba kusia jero naon datang ka tol atau jelema mikiran jero naon atuh moal kapikir sebab teu lain makulat tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba kusia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah dipikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg kusia tah eta mah ngaranna mah susat makulat barang nu di dahar baso teu bisa dipikir ku urang pikiran coba kusia lamun nyieun basona bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teu kira-kira baheula mah sakada ge baso Malpinas beres geus geus sakitu da geus deres sama Malpinas mah geus sakitu doang beureunan tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan di Garut teh baso edan Tasikmalaya baso edan cik urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieunna sudah edan ieu eta ka harti aing mah ieu geus bol baso edan artina meureunanan ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta ka edan-edanan geus meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan jeuh ngagedean budak kamari mah kakara ke edan gua ge setan itu ku bayeut sadek-dek bae sadek-dek bae baheula mah emak teh ngomong sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus tare kiamat jelema jualanna jualan imah eta geus tare kiamat lamun tahu geus buleud kuari tahu bulat digoreng dadakan manasar tinggal santri bae culak-cilik bae ka dieu santri bapan tolol di dalam mana sih eta tahu bulat gitu tugu keur walad bolim beres biasa nah iya akhir zaman ini ya kami akhir zaman awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus heula tah geus mun awewe make calana baheula geus kada itu bae kan urang ngadenge teh mah urang bener teh can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan teh ku mama urang mage manu bener lain masya lamun awewe geus make calana nah lamun awewe geus rurundayan nah akhir zaman sia tah lamun geus awewe campur jeung lalaki nah eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli bari ngomong mata urang ngadarengekeun masya Allah karim eta ciri-ciri kiamat nah lamun urang mikir awas harakatun nafsi fil makulat
lain urusan makulat ain, lain makulat barang dahar, lain mahsusat, tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati. Mantap kali tafsir talabul makna bil qalbi, eta ngaranna pikir. Tafakur maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur. Jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya. Wabah hasil tafakur. Dimimitian heula ku riyadhah, ngajar nafsu, mujahadah, merangan nafsu, kadituna muhasabah, zikir, terus tafakur. Tafakur atuh kami dengan tafakur teh ya, lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah. Ai di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa. Hiji nu ditafakuran teh indahna alam, indahna. Nomor kedua makhluk dan lain-lain sebagainya genep. Jadi eta urang ditafakur belah mana naon ditafakuran aya lepah engke urang aya perasaan batin teh ku tafakur makin wauh ka Allah, makin wauh ka Allah, makin wauh. Man arafa nafsah arafa robah tafakuran. Aya nu mawa masalah eta geus maot jelemana kiai kula mah teu kaharti cenah naon. Man arafa nafsah arafa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah. Urang nyaho ka awak urang berarti urang nyaho ka pangeran, berarti pangeran urangnya. Wah, ieu budak kudu diservis si budak. Servis usia udah sok maca-maca kos gitu ngaji bae lah ngaji maca kutit bukunya ngaji bae ngaji udah sok macaan gitu mungkin sia sasar kajian gua kumaha ge mawat kan bari geus jelemana pernah aya nu nanya ke situ ngaji bae gege kaharti gege kaharti pugu ngaji sifat 20 ge henteu baheula makan ngaji sifat 20 babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah. Terus kabelah dia nak tuh orang ngaji eta tijan dan lain sebagainya kabelah dia tuh nak harak ngaji jero. Nah, iya tafakur gerage bakal muter dina qalbu talabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho asli na pangeran. Awalam yatafakkaru ana tahta tafakur. Mikir eta kupar-kupar Mekah sarua jeung mikir atuh nu bener ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamun nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti edan-edan tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh asli kuari Amerika kadenge gagah jasa Amerika teh ieu teh polisi dunia. Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia. Tapi teh nyahoan ka pangeran. Bodoh cak agama mah. Bodoh teh cak agama. Matak lamun di Jakarta kuari Ahok menang. Ieu termasuk orang Indonesia berodo kabeh, terutama warga Jakarta. Masa dipimpin kudu teh nyahoan ka pangeran. Tapi kuari serba salah. Mana serba salah dah geus diplot ku nagara cekali politik mah geus moal bakal eleh lamun lain aya kuda lumping asup mah ye atuh geus teh partai nage PDI kadinya Golkar kadinya Nasdem kadinya kabeh eta teh geus berarti geus diplot dat siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping mah kan beda nya ngadaran kaca. Guys berarti jana mah lamun gelut ge jeung Ahok lain gelut tinju ceulina digegel beres karak eleh Ahok ikan berarti blon kuari kiai anu asup ka Golkarna ngadukung Ahok geura modar sia kiai menang bagian sia persentase je 99,9% menang sia kiai ngadukung PDI kiai bae mah dunia kiai bae ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae banget je dikait-kaitkeun politik pokok gitu mantak aing mah tabu sayang mung bari duit henteu kiai asup ke PDI kuari ngadukungna kafir sekali kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan
aya imanan kamari mah guari ngadukung. Nah, sadar henteu sih teh kiai. Kiai teh geulanan nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu di PDI. Kita sadar atuh. Dukungan partai aing aya di dinya. Kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan. Beliau mah jelema. Partai mendukung orang kafir, keluar saya dari partai. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kuduna kitu atuh, ai kiai anu sorga mah. Ieu mente. Tak sadar. Dia ngomong pada orang lebihnya. Atuh geus jadi itu pada urang deui. Jadi itu pada urang deui. Sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung. Lah gandeng. Geng ngomong di itu lah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh. Pajar teu nyahoun. Lah gandeng. Lah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh. Ang naon? Ai geus nyandung. Oh, pugu di kamarinya nu jauh. Nyandung mah kitu tah. Lah gandeng. Geus gadengan kudu kolot. Kudu kolot geus jauh. Geus jauh. Nu kolot geus mau bensin geus kieu bae. Iraha ka haji balik, iraha ka haji bensin ye dikahulukeun ye. Dek dikahulukeun da kolot dolol. Kasupan kuntilanak meureun. Nah, iya urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna. Deuk salamet ka akhirat sing ade. Lamun memang Golkar mendukung kafir, tarik mundur. Aing mesti kabawa. Ya Allah. Lamun manusia nyaksian alhamdulillah. Andai kata tenyaksian Gusti mau ninga abdi keluar di Golkar karena Golkar mendukung kafir terido tersuka abdi kudu ngadukung di partai eta abdi di partai eta partai ngadukung ka kafir abdi keluar lillahi ta'ala Gusti kecuali dibere gede lain cak Gusti tolol siapa tolol itu si kiai geus kitu bae tah kiai salamatkeun diri urang caca dari orang ji sudah naik nggak bangun teh bener datang deh ikan juri jadinya iya kan urusannya lain agama iya mah urusannya negara mah negara nu penting bisa kawe adil eta orang pilih Ahok kan kadeuleu adilna nyana boro-boro adil jang negara pugu jang dirina gitu nyahuun ka pangeran goblok jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahuun ka pangeran di mana dalilnya? Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoun bahwa kanjeng Nabi teh teu edan je eta Ahok teh teu nyahoun Kanjeng Nabi teh ya Kanjeng Nabi Rasul teh nyahoun lantaran teu mikir tak kafir khusus nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ieu harita anu teh nyahoun bahwa pangeran Kanjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakal nyaho itu mau urusan akidah lain lagi justru urusan akidah anu bakal nerus ke akhirat engke ge keterusanana bakal caritakeun keterusanana ieu bakal karak awalamnya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuari nya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ieu kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya cekan setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat saya baca kitab Injil dan saya baca kitab Al-Quran dan saya berpikir sejernih-jernihnya ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel Masya Allah
lamun berpikir atau kos gitu mual Lady Day asup Islam, mual Kate Stephen asup Islam, mual penyanyi nusok dijingkrakan teh sakara karena atuh sia ku nyaho bae heran aing mah asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam anu tinjuan anak hebat sakarang-karana tuh sia nyaho bae heran aing mah asup Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam. Tanyakan, ya mah tanyakan kunaon nu mantak asup Islam? Berpikirnya ketika berpikir jernih fayalam bakal jauh nyaho mah bisohibihi min jinnah bahwa kanjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir-kafir anu teu iman ka kanjeng Nabi Muhammad nganggap kanjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark kanjeng Nabi dihina, di Belanda kanjeng Nabi dihina, di Jerman kanjeng Nabi dihina, wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka kanjeng Nabi. Urang anu iman ka kanjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti sebab sia mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan mah teu kitu aya istilah urang parahyangan heuy atuh sanajan kukumaha ge sireum ge ari di tincak-tincak teh mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak pae ulah kitu tah pribahasa sia masuk barodo jasa buku tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teh mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kieu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese tuh urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka kanjing Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina kanjing Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan kanjing Nabi teh akur jeung kanjing Nabi rada marah kula mah kula Quran banahan greget aing cinta jasa ka kanjing Nabi aing lain Habib aing mah tapi incu kanjing Nabi na henteu kos kanjing Nabi mabok teh zinah teh panas ceuli eta mah kan naluri dengan sendirinya nu nitahan orang panas jeung greget caknya teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari kanjeng Rasul tapi orang tuh bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu kanjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli panas dengan sendirinya panas mantap kadang-kadang aing marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing beres sebab aing jauh ya nu di luar teh yaeun ayo sia tar rugi na kos kitu dang dah atawa di jero kan nundutan teh nyaho bagon leuwih parah tah nu di jero nundutan leuwih parah nah urang ulah-ulah ka kanjeng Rasul anu ku urang disol maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta guru urang benu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene ye kaboga urang aja anu ngahina aju kieu bae sial mah bodoh geus diasah bae ku urang deuk naon sia nyaho asal aya nu dipake ka cinta dihina urang marah mantap ketika orang Denmark ngahina kanjeng Nabi Masya Allah ceuli asana paranas haji pendiga hari tadi panas bener kadele ku kula mudah teu bohong kula mah bener jo barang kadenge Denmark ngahina ka kanjeng Nabi teh kula kan panas ceuli nya nama panas sungut liwat beak nya kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu panas sih haju ka beuteung anak murid gagal ya aya ge panas maka dia goblok sia jasa geura deukeut sia kain pantes atuh lamun di Baghdad
lamun di Iran, lamun di Timur Tengah, presiden segede presiden Amerika ditimpa make sepatu sebagai penghinaan. Pantes. Ja urang ge, lamun di harapan urang ngahina Kangjeng Nabi. Goblok sia. Teu nyaho-nyaho nanya ho urang wae leh. Geus ngagoblogan mah tolol sia. Pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha geus. Je guru urang dihina sia, tolol. Kaboga urang komo teh mah kaboga mah. Hayu Jawa taruhannya beuh urang. Ngebelaan itil nyawa. Ya Allah, atuh maksudna kieu sakila ngabelaan lu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama. Ye eta mah aing ese mah tibalik aya agama diantep asal eta. Ya Allah, tetep tergantung gairahna, tergantung gairah. Urang ngadenge dihina Kangjeng, masyaallah, ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah. Mata kurang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah. Naon sebabna? Sebab ngarasa eta Nabi urang. Masyaallah indah amat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alinginaheun. Asana masyaallah masyaallah masyaallah. Mun ditanya sia kunaon eta ngeunaheun jasa sok menang berkat cegeuna teh. Goblok sia mah. Sia hati nanya henteu aing mah. Atuh suka si eta bae kitu. Percis. Atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing. Mah. Nah, urang teh kos kitu gairah urang. Masyaallah karim. Ya, lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir, emang kula teu panas, teu panas. Kiai mah kaning. Kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir. Ketika kula ziarah ka Anizom, ka Ki Muhtar. Ki Muhtar ngomong, bisa hadir hayu tanggal sekian di mana? Di Masjid Agung Sukabumi. Masalahna klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Si Abdul Qadir. Kiai Anu sok hadir cenah ka kula teh minta hadir. Cek kula teh aing mah hadir ge jadi bisa dalil. Lah mun ngadakeun bae. Panas. Aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Si Abdul Qadir. Panggil Bang, panggil. Wah, tuh rame. Eleh eta kiai teh di kitu-kitu pan huluna eta kiai. Ki Muhtar teh siapa siapa. Cekula teh deui Ki Muhtar kunaon gituan. Aturan manggeus bae dalil mah dalil bae. Artinya teh cek agama ge teu beunang berarti nafsu. Teu masalah geus tah mah keur carita menang mah menang nyana. Ngan teu kudu dikitu-kitu. Geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae. Ngadu dalil munazarah. Ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu. Eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah. Mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus. Lamun nu mimpinna hebat, tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae. Nah, ieu keur carita Muhammadiyah gregeteun biasa. Kamaulidan gregeteun ka rajaban, gregeteun ka marhaba. Jatuh kajeun nya namanya aja aing meresep. Ketika urang ngadenge Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ke Madinah teh masyaallah dibayangkeun Tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh di bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tolak teh nanya ka Haji Penik Haji kita tolak heung daheun maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil cekeun teh jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina teu jahon ka hartina nya mah jahonna ngana treng 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 Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kanjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura ngeunaheun jasa jangan ngadenge eta. Ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina gitu. Ka harti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar.
ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Ngeunaheun ka hate. Aduh Masya Allah, sebab orang percaya orang. Atau itu berjanji Sok, geura ulang mengumumkan berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqamu thawbahu wa yaqtus wa yalbusatahu bisiratin ta urang gerangan. Wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya, sangat isinan jeung tawadu. Beda jeung sia teh. Sia teh mah isin tawadu. Datang ke imah dahar, datang ke imah ngeberkat, datang ke mana-mana menta. Kanjeng Nabi makan kos penganten, kos awewe isinan nyata orang kaharti kan. Masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah. Kajen nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh. Sebab naon? Cinta. Ari surat tika bogo surat cinta, bo mane diciubang. Ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih? Dari ulim la bidatil laliyah mustadrun fi dhall barakati ala ma huwa ulakan ngeunaheun kana teh. Ya Allah, urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, ya toh his cek mama dia bidah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas, tetapi ketika aku bersanding denganmu, aku tatap wajahmu, hatiku terasa sejuk. Masya Allah. Oh kasihku. Tolol mama dia goblok. Ayo kos gitu. Oh iya. Enggak, orang mah terus bae, orang sholawat biasa, ya Nabi salam biasa, geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa. Ya teh bae geus kos kitu urang. Masya Allah. Ieu naon ya? Hasil tafakur. Wauh ka Kangjeng Nabi. Setelah wauh ka Kangjeng Nabi, wauh ka Allah. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Ya, Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan. Bejakeun Muhammad ka kafir maka khususna ka seluruh kafir di antara dunia. In huwa illa nadhirum mubin. Teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nadhir, tukang nyingsieun anu nyata. Mere petunjuk kade. Pada Kangjeng Nabi lamun peuting naik ke sopa. Naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka Bukit Sopa. Nunggis ka Mekah maka bayang Sopa Marwah. Mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan Sopa, boga anak kadua Marwah. Jadi adik kakak ngaranna Sopa Marwah. Bah pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina. Lahir deui nu kaopat awewe Arpah. Bener ini mah lain lalagaan ini mah diberi keresek di pesantren Garut. Nu mantap budak santri mah pakai lalagaan. Budak horeng deuk ka sopa kamar mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Doh cendak mamang nyok budak nyok kiai. Si ulah sok aju ka ditu. Udah terus-terusan eta kos kitu we budak pokok mah. Sia deuk ka sopa kamar mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana isuk-isuk tuh Sopa tuh Marwah toapan ku sia los eta ku cinta-cintana meureun ku cinta-cintana ka Sopa ka Marwah ka Mina ka Muzdalifah araya kabeh ka Arfah aya kabeh anakna teh pake eta ngaranna eta Sopa Marwah kemudian Mina kemudian Muzdalifah kemudian Arfah geus beres moga anaknya oh lamun lahir deui naon meureun nya Bir Ali meren. Ya Allah ya Rabbi. Nah, in bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirum mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka Bukit Sopa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan. Ya Bani Fulan.
ya bani fulan, ya bani fulan. Kan di Mekah maka bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot teh mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, cilaka di akhirat, bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting datang ka subuh Kangjeng Nabi. Ya bani Quraisy, ya bani Nadir, ya bani dicaritakeun ku aja. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy, ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan gitu. Ditarongtong, ya bani anu. Nyanakan lumayan puluhan. Engke geset datang ka jam 3 jam 4 Kanjeng Nabi turun ke masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong. Edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitunya. Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cakna cilaka bakal ka neraka. Tah, nuantak ieu. Ieu ayat deui. Bejakeun Muhammad. Anjeun teh teu edan. Saeutik teh edan. Make saeutik di mana? Min tidak lapat jinnah. Junna min jinnah edan ngaranna. Henteu aya minan berarti boro-boro edan. Gede edan leutik ente sama sekali. Mun dibongkar make bahasa bilaga panjang. Ngan pihartina kitu beta. Urang nu maca terjemahan mah bisa kitu. Tapi hiji-hijina bahasa min jinnah, min ia adalah min zaidah, tapi asup karena isi karena jinnah. Jinnah teh eta teh masdar tina junna, maknana edan. Nah, eta teh maedakeun kana henteu sama sekali saeutik ya henteu. Tu min jinnah. Naon atuh Kanjeng Nabi teh? In huwa illa nadhirum mubin. Oh deui. Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas. Di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang tekang tengimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikir ka karak hiji, awalam yatafakkaru. Ngahaja supaya orang lebih cinta ke Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ke Allah, cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ke Al-Qur'anul Karim. Tinggal awalam yanzuru, wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma hdina as-siratal mustaqim, Allahumma hdina as-siratal mustaqim, Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim ala